an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabisa bit thayyib. Wala tatabaddalul khabisa bit thayyibi wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Pertemuan kedua surat non seri kedua surat ayat 2 mah. Nah, si tapi betul milunya. Surat mas ayat kahiji Pertemuan kedua surat An-Nisa ayat 2. Part hiji wa atul yatama amwalahum, nepi kadinya bahwa si anu ngurus harta anak yatim kudu masrahkeun harta anak yatim dina nalika anak yatim geus gede. Tah ayeuna wala tatabaddalu jeung ulah ngahilian aranjeun kabeh al khabisa kana harta anu goreng, al haroma tegesna anu haram, bit thayyibi ku anu halus, al halali tegesna anu halal. Ayat ta'khudu tegesna nyokot aranjeun kabeh hukana haram, badalahu kana gagantina eta halal. Kama taf'aluna seperti yen migawe aranjeun kabeh min akhdil jayyidi tina nyokot anu halus, mimma lil yatimi tina harta anak yatim, wajah lirodi'i jeung ngajadikeun anu goreng, mimalikum tina harta aranjeun kabeh, maka nahu dina tempat harta yatim. Penjelasan. Ieu teh larangan pikeun anu ngurus harta anak yatim. Naon laranganana pikeun anu ngurus harta anak yatim? Laranganana teh nyaeta ulah ngahilian harta anak yatim ku anu goreng. Anu goreng dibikeun ka anak yatim. Ari harta anak yatim anu alus dicokot ku si walina, ku anu ngurusna. Tah eta teh ulah. Misalna dapi jadi naon? Jadi wali anak yatim, ngurus anak yatim, carita nama dapi teh. Bisi poho deui. Anak yatim teh naon disebut anak yatim di jelema teh? Budak leutik anu geus maot bapana, anu can baleg anu geus maot bapana. Itu lamun jelema. Lamun anak yatim di sasatoan budak sato atawa sato anakna anu maot inungna, anu paeh inungna, seperti anak hayam ciak, anak hayam teh ciak-ciakan keneh
inungna paeh maka eta anak hayam teh yatim disebutna teh. Jadi yatim teh lain jelema hungkul. Ngan beda yatim jelema jeung yatim sato. Ari yatim jelema mah budak leutik nu can baleg nu maot bapana. Ari yatim sasatoan mah budak leutik sato leutik keneh anu maot inungna. Tah kembali Dapi teh caritana ngurus anak yatim. Dan ngurus anak yatim pasti harta anak yatim eta teh ku Dapi teh dicepeng dikelola. Dalamun harta anak yatim dicekel ku budak yatim ku anak yatim maka moal bisa dikelola. Tungtung nama eta harta anak yatim teh dicepeng ku saha ku Dapi. Singkat cerita eta anak yatim teh geus naon gede. Da moal hayoh leutik pasti naon gede. Seiring berjalan waktu eta si anak yatim teh beuki gede beuki dewasa. Caritana eta si anak yatim teh geus gede menta ka Dapi teh wahai Dapi cenah meureun kitu. Abdi teh aya nama atos gede geus baleg geus ageng. Harta abdi anu dicepeng ku Dapi teh pasihkeun ka abdi ayeuna mah. Maka Dapi kudu mikeun kudu. Ta satuluyna saur dina anu di logat bieu wala tatabadalul khabisa bitoyib kade. Mikeun harta anak yatim teh Dapi teh ulah mikeun ulah dihilikeun. Ulah naon? Ulah dihilikeun. Misalna calik pajak. Dapi teh nyepeng harta anak yatim nyepeng motor. Motor nate motor naon? Supra. Baheula manaon? Si eta anak yatim teh teu apal motor halus, teu apal motor naon? Teu apal motor butut, teu motor naon, teu apal motor Supra, teu apal motor naon dan naon. Da keur leutik keneh caritana teh. Ayeuna geus gede. Eta motor Supra si anak yatim teh dicepeng ku saha? Ku Dapi aya keneh. Eta budak yatim nu geus gede, mana cenah Dapi? Ku kupingan teh baheula teh gaduh motor abdi teh. Tak kade motor eta teh ulah ditukeurkeun misalkeun kana back to motor back to dibikeun ka si anak yatim motor Suprana dicokot tah eta teh ulah curang eta teh. Eta teh aya nu kitu baheula mah. Baheula mah aya kajadian nu kitu. Ari ayeuna aya moal? Aya wae meureun. Baheula mah kieu barudak aya zaman jahiliyah tah. Zaman naon? Zaman jahiliyah, ai zaman jahiliyah teh acan sumping naon? Acan aya ajaran nabi, can jadi nabi Muhammad teh. Di zaman jahiliyah eta orang-orang jahiliyah teh sok naon ngurus anak yatim. Bahkan harta anak yatim eta teh sok dinaon sok dicepeng ku eta si wali yatim teh. Ngeun hanya kalna teh pada zaman jahiliyah mah Bandungan. Pada zaman jahiliyah mah harta anak yatim teh dihilikeun. Ari harta anak yatim nu alus dicokot kumanehanana ku si anu ngurusna gitu. Tuluy harta anu si milik si anu ngurus anu goreng dibikeun ka saha? Anak yatim baheula mah kitu. Tah eta teh ulah doraka eta teh.
Baheula mah zaman jahiliyah aya anu gaduh doma budak yatim teh. Pan warisan ti bapana jigana nya. Bapana maot ninggalkeun ninggalkeun budakna tuluy hartana ninggalkeun doma. Tah eta doma teh caritana milik eta anak yatim. Kulantaran leutik keneh diurus ku batur. Bahkan domana ge dicepeng ku eta si anu ngurus. Geus gede domana teh meureun naon anakan berkembang biak dihilikeun. Dihilikeun we ku doma si anu ngurus anu goreng. Gitu. Eta teh teu kenging. Satu wala takulu jeung ulah ngadahar haranjeun kabeh amwalahum kana pirang-pirang harta anak yatim mademumatan barina anu dikumpulkeun ila amwalikum kana harta aranjeun kabeh. Larangan Allah salajengna pikeun anu ngurus anak yatim nyaeta jalma anu ngurus anak yatim teu meunang ngadahar harta anak yatim. Tah temenang harta-harta anak yatim teh didahar jadi dikumpulkeun jeung harta urang dihijikeun geprug ge dihijikeun jadi kadahar harta anak yatim dihijikeun jeung harta urang tuluy didahar tah ulah eta teh ulah ngadahar harta anak yatim beak katungke kumaha geus gedena eueuh karunya nya geus gedena eueuh ge teh da beak didahar ku anu ngurus. Tasawur Allah innahu kana huban kabiro saestuna ngadahar harta anak yatim eta teh dosa anu gede. Tanu matak ulah ngadahar harta anak yatim lamun kadahar wayah ngagentian gentian gitu nya misalna dapi ngurus harta anak yatim ngurus hartana ongkoh pek teh duh ieu teh kapepet cek dapi teh rek diinyeum heula harta anak yatim teh tawayahna gantian ngatos kete geus urang teh baheula teh nginyeum heula harta anak yatim dipake dahar tah gantian wayahna ulah naon ulah menindas ke anak yatim teh kena ieu bapana teu apaleun ieu urang dahar ku urang tah ulah kitu pangna aya larangan khusus teh kitu pedah anak yatim. Ari anak yatim kan budak leutik keneh bapana eueuh bapana naon eueuh diurus ku batur bisi anu ngurusna teh semena-mena apal semena-mena jadi sakahayang kumaha aing we lah gitu ulah teu meunang tah kitu surat An-Nisa ayat 2 dan marilah kita lanjutkan pada surat An-Nisa ayat 3. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. So. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. So. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tobalakum. Sok. Wa in Naon dibakeun? khiftum alla tuqsitu fil yatama Sebentar atuh. Ulangi. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tobalakum. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Sok. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aimanukum. Zalika adna alla ta'ulu. Dalika adna alla ta'ulu. Sarang, awas. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama Sing bener atuh panjang ponokna. wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma Sengenah nama wa cara teh. in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tobalakum. Sok tina pangkeho. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aimanukum. Dalika adna alla ta'ulu. Allahul adzim. Paling ngalogat hungkul juga nanya. Kabur ada. Logat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa. Wa in khiftum jeung lamun sieun aranjeun kabeh atawa rempan mangga. Wa in khiftum jeung lamun sieun kabeh atawa wa in khiftum jeung lamun rempan aranjeun kabeh. Allah tuqsitu kana yen teu bisa adil aranjeun kabeh. Allah tuqsitu kana yen teu bisa adil aranjeun kabeh. Pada mana penyerah? Fil yatama
dina ngurus pirang-pirang yatim. Kapan pi teh di atau di pirang-pirang Pil yatama dina ngurus pirang-pirang yatim. Tapi dina tafsir Sawi mah lain ngurus. Tamah logatna teh. tos Pil yatama dina nikah ke anak-anak yatim. Soke ngurus heula di dieu. ada Pangkehu maka kudu nikah aranjeun kabeh Pangkehu maka kudu nikah aranjeun kabeh ma kajal ma kanaon kajal mah biasana mah teu berakal karena perkara menyakawin kanu teu berakal. Pacek Allah teh naon? Pangkihu kudu nikah. Nikah karena perkara menyanikah kanu teu berakal. Mata pangkihu kudu nikah aranjeun mak kajalma engke penjelasanana. toba lakum Toba anu alus ieu mak bangun kecap banget toba anu alus ieu mak anu alus ieu emak lakum pikeun aranjeun kabeh tos lakum minan nisa'i buktina ti pirang-pirang awewe. Paingan surat An-Nisa nya ya. Ngabahas awewe. An-Nisa teh awewe. Minan nisa'i buktina ti pirang-pirang awewe. Masna kana dua tos wasulasa jeung kana tilu warubaa jeung kana opat tos pain hiptum maka lamun sieun aranjeun kabeh pain hiptum maka lamun sieun aranjeun kabeh tos Allah ta'dilu kana yen teu adil aranjeun kabeh Allah ta'dilu kana yen teu adil aranjeun kabeh tos pawahidatan maka kana hiji pamajikan pawahidatan maka kana hiji pamajikan auma atawa ka awewe awewe mah dibahasakeun aku emak sabab awewe mah akalna sahanapun lalaki jadi kurang akalna awewe mah daripada lalaki auma atawa ka awewe malakat anu ngamilik malakat anu ngamilik naon aiman aimanukum pirang-pirang tangan aranjeun kabeh naon aimanukum pirang-pirang tangan aranjeun kabeh tos dalika hari itu nuges dicaritakeun ngarah telila logatna kudu nama panjang logatna teh dalika hari itu nugas dicaritakeun tos adena eta leuwih deukeut
adna eta leuwih deukeut Allah ta'ulu kana yen teu gawe curang aranjeun kabeh. Hafal curang? Curang. Allah ta'ulu kana yen teu curang aranjeun kabeh. Curang teh licik maksudnya dia. Seperti kudu nama naon mere teh kabeh tapi kalah kakak saware. Itu maksudna curang di dia. Sok baca barang barudak. Turut tawe. Sok turutan saurang. Bismillahirrahmanirrahim. Sok tuh barang. Wa in khiftum Wa in ilman jeung lamun sieun aranjeun kabeh jeung lamun sieun aranjeun kabeh Terus amwalahum Allah tuksitu naon amwalahum am- Allah tuksitu Allah tuksitu Allah tuksitu kana yen teu bisa adil aranjeun kabeh kana yen teu bisa adil aranjeun kabeh Pilyatama dina pirang-pirang ngurus yatim dina pirang-pirang ngurus dibalik dina ngurus pirang-pirang yatim. dina ngurus pirang-pirang yatim Terus Pangkihu mangkihu maka kudu nikah aranjeun kabeh maka kudu nikah aranjeun kabeh mak kajalma-jalma nyentong ke jalma-jalma. mak kajalma maka jalma toba toba anu alus ieu emak anu alus ieu emak lakum pikeun aranjeun kabeh pikeun aranjeun kabeh minan nisa'i minan nisa'i buktina ti pirang-pirang awewe buktina ti pirang-pirang awewe masna kadua Kana dua kana dua wasulasa jeung kana tilu jeung kana tilu warubaa warubaa jeung kana opat jeung kana opat fa ilhib Tau diipakeun. fa in hibtum maka lamun sieun maka lawan sieun aranjeun kabeh aranjeun kabeh Allah ta'dilu ala ta'dilu kana yen teu adil aranjeun kabeh kana yen teu adil aranjeun kabeh fawahidatan maka kana hiji pamajikan maka maka kana hiji pamajikan auma atawa ka awewe malakat anu ngamilik naon aimanukum pirang-pirang tangan aranjeun kabeh dalika ari itu nu geus dicaritakeun adna eta leuwih deukeut Allah ta'ulu kana yen teu curang aranjeun kabeh kana yen teu curang aranjeun kabeh wallah